Kayaknya anak naon wae apa teh payun teh apa? Anak asin sakilo. Kopi saruntuy. Teh payun tehnya. Kamarana nih antara raya ya teh. Ayo Neng. Assalamualaikum. Ayo Neng. Eta teh payun teh bade Assalamualaikum. mayar sametan nyana Iya, kasin eta abi bade cenah si ieu. Bapak. Bade jajan si Neng. Biasa nama sok aya istri dia teh nu ngaladangan teh. Oh, itu di Jawa. Oh. Mohon Neng, atuh. sok bade eta jajan. Sakilo. Sok. Mohon Aya kopi. acis masuk. Naon wae? Kopi cenah saruntuy. Asin sakilo cenah teh payun teh ujang Sok we nyanakan. mayar sametan. Sok nyanakan. Mohon. Di dusan di dusan mohon di dusan we. Iya, dengan laporan heula. Iya we tuh iya ada sami abi bade meser abi mah. Ses bade namut. Sok we. Neng we itu tuh. Oh nya sok we. Ka itu kan kayak kasih akan. Mohon mangga. Iya nu abi heula. Sok ka kana dus kana dus. Sok we. Taya si Neng. Sok Neng nyanakan we. Soalna anu jus sae di perusahaan sok we. Kana dus kan Siap. Terus kenapa? soalnya abi mah da moal namut abi mah. Soal ini rusuh. Henteu sawe. Neng, canak Neng. Anu eta teh? Ta aya pan si Neng tah digunukeun. Sok. Oh, seperti teh. Wios we. Sok. Berapa di sananya? Mohon sok we. Di dusan. Dietangkeun we. Tos Neng. Wios. Pada 2 papai na. Nya 2 pak. Oh, 2 pak. Mohon. Siap. Sabaraha eta? Dia 300 na. 300-an. Oh iya ka kantun ya na. Naon sok lebetkeun we sadayana. Ya. 300 Pasnya 300. Pas. Ayo Neng. Mohon wios mah. Ayo we. Nganten sabarahan teh payun teh. Payun teh tentang 50. 50 kenapa? Masuk. Sok, Pak. Iya. Nya. Pasnya udah nyalakin tuh, mana? Apa sih? Yang akunnya yang enggak bisa metan. Apunten ujangnya si Bapak ya menikot laminya ya teu eton. Mohon. Mana tuh? Mana? Naon Bapak si Sujang tehnya juga hare-hare bari jeung sahaningan teh juga anak istri. Wah, eta mah dulu naman we ieu ah. Ayo diomong-omong bae. Garingan si Ujang teh nepi ka kot hare-hare ayeuna mah Bapak. Gara-gara Bapak nu kitu teh mah. Nya naon ka si Ujang teh amak naon nya? Teh kamari-kamari geuneuh si Ujang teh panggil jeung urang sok ngabalanyaan, balaan kot kamarina teh kot hantemna nawaran ari ayeuna mah tar hare-hare. Bari jeung ieu. Bari jeung si Ujang teh jadi mah. Akeun bae lah nu geus mah ayo we. Ih, ya tong geus. Apa nu kitu teh mah? Geus seganeng akeun bae. Ganeng naon ganeng. Ora dengan si Ujang teh ayeuna mah hare-hare ka urang teh. Geus seganeng lah. Nya naon Bapak teh menikah kot ngewa-ngewa teuing ka si Ujang teh. Oh, dah ngewa teh naon ka si Ujang teh basa mah teu heula ka dieu geuning aya nu lagi. Apa teh era sebenarnya mah? Garingan si Ujang teh apa belaan nganyuk ngahutang mereka urang teh. Oh, ku kituna amah nganyuk ngahutang ngerakeun teh. Eukeun bae dalin menang maling. Geus amah ganeng ieu. Lieur teu ngadengen lagi. Ah. Mun kitu menang maling, ngadek ngewa oge ka si Ujang. Nya naon kot kitu-kitu wae menikah kot ka dipika ngewa ka budak teh. Jarangkel.